Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Anissa dina Warta Indonesia. Ikhtiar merangan bahaya narkoba lain saukur kewajiban pamarentah hungkul, tapi oge kewajiban balarea. Ku ayana organisasi kemasyarakatan nu ansrup milu merangan bahaya narkoba sapertos Komite Peduli Pendidikan Nasional atau KPPN Kota Bandung nu geus ngalaksanakeun pembinaan ka murid SMU sakota Bandung mangrupa babakti masyarakat dina merangan bahaya narkoba. Kitu ditandeskeun Wali Kota Bandung Haji Dada Rosada basa ngaluncurkeun buku saku sababaraha waktu kaliwat. Barudak sakola minangka generasi penerus bangsa sangkan bisa ngagulak narkoba tina kahirupan. Sabab narkoba mangrupa musuh utama nu baris ngancurkeun kahirupan sarerea. Pokna tandesnaker. Tareka merangan narkoba cek Dada mangrupa sumangat pikeun ngagempur paredaran jeung sindikatna. Anggoning nyalametkeun kaum nonoman tina bahaya narkoba. Lamun narkoba bisa diperangan tinang tu baris medalkeun masyarakat Kota Bandung nu bermartabat. Buku saku diluncurkeun teh dimaksudkeun keur barudak SMU sakota Bandung. Eusina ngeunaan bahaya narkoba jeung pancegahanana sangkan tong ngadeuketan narkoba. Tegas Ketua KPPN Kota Bandung Didi R. Rijadi SIP. Ieu buku teh dipiharep mampu ngadorong barudak nuker nyuprih ilmu di SMU. Salian bisa ngajauhan narkoba oge bisa milu aup meranganana. Sekretaris KPPN Kota Bandung Dr. Andes Fajar Kurniawan MSI negeskeun, tarekah pembinaan jeung sosialisasi di lingkungan barudak sakola teh dilaksanakeun ngaliwatan pagelaran seni budaya jeung konser-konser musik. Lian ti eta geus rutin dipigawainya eta ku jalan datang langsung ke sakola-sakola mere piwuruk jeung ngabagi-bagikeun buku saku. Cekap sakitu warta anu tiasa didugikeun dina dinten ieu. Tepang deui dina Warta Indonesia Senin 4 Desember 2017. Simkuring Anissa Seja amit mundur amit mungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.